Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun jalilatun. Haria eta faidah anu kacida agungna. Hartosna mah pelajaran anu sangat bermanfaat kanggo urang sadayana. Ruya parantos diriwayatkeun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu parantos katampi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala parantos ngadawuh sa Abi Hurairah dakhala parantos lebet saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin dina hiji dinten alabnatihi ka bumi putrina Kangjeng Nabi Fatimah Zahra anu jenenganna Fatimah Zahra radhiyallahu mugi ngaridhoan Allah taala nu maha luhur anha ka Sayyidah Fatimah Zahra bawajadaha maka mendakan Nabi ka Siti Fatimah tathanu anu nuju nutuan nuju ngagiling ya Sayyidah Fatimah syairon kana syair kirang langkung sapertos nuju nutuan biji-bijian gandum syair alarraha dina liangan batu dina batu nu aya liangan dina coet wahya sareng ari tingkahna Siti Fatimah tabki nuju nangis. Jadi dina hiji dinten Kangjeng Nabi lebet ka bumina Siti Fatimah. Nalika lebet Nabi ninggal Siti Fatimah nuju ngagiling biji syair. Bari dina kaayaan nuju nangis. Faqala maka naros laha ka Siti Fatimah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yubkiki kunaon margina anjeun nangis ya Fatimah duhai putri kaula Siti Fatimah la abka moal milu nangis kaula Kangjeng Nabi Allahu karena Allah laki pikeun anjeun ainan kana soca kami. Jadi kuring mal bisa ceurik lamun teu karana Allah nangisna sanaos putrina nyarira. Faqalat maka ngawalar Siti Fatimah ya abati duhai bapak abdi rama abdi abakani tos nangis kaula abgani tos nganangiskeun ka kaula naon hajarur raha ieu batu gilingan ieu coet wasuglul baiti sareng kasibukan padamelan di bumi. Jadi sabab musabab Siti Fatimah nangis teh kahiji karena nutuan biji syair dina batu gilingan, kaduana Siti Fatimah teh capek ngurus kasibukan nu aya di bumi. Jadi nangisnya saking ku abotna padambelan Siti Fatimah nya kudu ngagiling nya kudu ngurus bumi termasuk para putrana Sayyid Husain, Sayyid Hasan. Memang padambelan istri salarosna malangkung capek tinimbang dambelan nu janten caroge. Maga urang salaku caroge kudu nyaah kanu janten istri. Fajala sama kacalik sahaan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha sagigireuna putrina Siti Fatimah teh. Faqalat maka cumarios ieu Fatimah ya abati duhai bapak abdi min fadlika tina kaunggulan
anjeun salaku Kangjeng Nabi. Tas'alu mugia kersa sarira nyuhunkeun alian kacara ge kaula Sayyidina Ali ayastariyali supados Sayyidina Ali kersa ngagaleuhkeun kanggo abdi jariatan kana hiji jariyah kahiji amat hamba awewe hamba sahaya istri bitu'inani supaya eta jariyah teh hamba sahaya teh pembantu teh kersa ngabantosan alat tohini kana nutuan syair wa ala syuglil baiti sareng ngabantuan di jariyah kana kasibukan rumah tangga. Saking ku capek yang ngurus murang kali nya kedah ngagiling biji syair atau nutuan biji syair sareng ngurus perkara rumah tangga beberes maksudna nya mundut ya Sayyidina Fatimah ka Kangjeng Nabi dengan harapan karena Nabi kegaduh keunggulan bakal diturut ku Sayyidina Ali caragena. Falamma maka samangsa sami nguping an-nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha kana cariosana Siti Fatimah. Koma maka ngadeg Kangjeng Nabi. Wajatur nyumpingan Kangjeng Nabi ila roha kanu batu gilingan. Wa khada sareng nyanda Kangjeng Nabi asyairo kana biji syair biadihi ku pandanganna Kangjeng Nabi. Al mubarakati anu pinuh barokah asyarifati tur pinuh kamuliaan. Wa wadaha sareng nyimpen atau ngawurkeun Kangjeng Nabi kana itu syair firroha dina batu panggilingan. Wa qala sareng madoa ieu Kangjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzarat maka muter eta penggilingan batu atau nutuan nyarira wahdaha tegasna mah nutuan nyarira eta batu penggilingan teh kumargi Nabi ngadoa bismillah teh biiznillahi kalawan izin Allah. Fasara maka jadi ya habitu ngumpulkeun lah ka Fatimah syair kana tepung syair biadihil mubarakati ku pandanganna Kangjeng Nabi anu pinuh ku barokah. Jadi nalika curhatna Siti Fatimah ka Kangjeng Nabi karamana Kangjeng Nabi malah diwaler sanes disatujuan pamundutna Siti Fatimah malah anjeunna ngadeg nyandak biji syair dilebetkeun kana panggilingan teras mundut ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan bismillah maka eta batu panggilingan muter nyarira dugi eta biji syair lembut teras dipasihkeun ka Siti Fatimah. Wahya sareng ari itu panggilingan teh roha teh eta tazuru muter wahdaha ku sorangan. Wa tusabbihu sareng maca tasbih ieu panggilingan Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala. Ya batu penggiling teh nyarios bertasbih ka Allah Subhanahu wa taala bilughatin mukhtalifatin kalawan bahasa anu beda-beda hatta parogo sehingga beres naon syairu itu syair digiringna atau ditutuna. Waqala maka cumarios asaha Nabi sallallahu alaihi wasallam riroha kana batu panggilingan. Uskuni eureun anjeun. Tong muter deui maksudna mah. Biiznillahi kalawan izin Allah. Fasakanat maka eureun eta batu panggilingan ngagiling atau nutunana. Manotokot sareng nyarios eta panggilingan biiznillah kalawan izin Allah. Allazi antoko anu tiasa maparin nyarios Allah kullu syai'in kana sakabeh perkara. Faqalat maka ngomong eta roha atau batu panggilingan teh bilisanin fasihin kalawan lisan fasih Arabiyyin anu bahasa Arab. Ya Rasulullah, hei duhai Kangjeng Nabi utusan Allah. Wallazi ba'asaka demi zat anu parantos ngutus anjeun bil haqqi kalayan bener nabian
kanabianan anjeun wa rasulan sareng karasulan anjeun. Lau amartani lamun anjeun niwarang ka abdi an adhana kana supaya ngagiling kami syairul masyriqi kana biji syair anu aya di belah wetan wal maghribi sareng belah kulon lato hanatu maka yakti bakal ngagiling kaula kana eta biji syair anu aya di masyriq sareng maghrib kulluhu tegasna kana sadayana. Wa ini saesuna kaula cek batu sami tunguping kaula fi kitabillahi tina kitab Allah na Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarat 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Eta batu cumarios atas izin Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma anu beriman kudu ngaraksa anjeun anfusakum kana diri anjeun kabeh wa ahlikum sareng keluarga anjeun kabeh naron ngaraksa dina api neraka. Wa quduha anu suluhna eta neraka teh annasu manusia wal hijaratu sareng batu. Alaiha eta tetep di neraka malaikatun ari pirang-pirang malaikat kiladun anu bengis. Sidadun anu kasar layak suna anu taranyu layaan ieu malaikat atau teu maksiat ieu malaikat Allah ka Gusti Allah. Makana perkara naon wae amarhum nu parantos miwarang Allah ka malaikat. Wayap aluna bijang midamel ieu malaikat makana perkara naon wae maruna nu parantos miwarang Allah ka eta malaikat. Fakhibtu makasieun abdi cek batu teh sieun ngupingkeun ayat eta teh ya Rasulullah an akuna yen abdi teh sadayana teh minal hijarati tina bagian batu allati anu yadkhulnan nar anu asup nu aya nu asup kami ka neraka batu ge alim di ka nerakakeun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ngawaler Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasyiri kudu bingah anjeun ka batu teh fa innaki maka sanyana anjeun eta min hijaratin ti sapalina batu qasri Fatimah Zahra nu aya di gedongna Fatimah Zahra fil jannati engke di sawarga. Fa inda zalika maka nalika nguping kitu farihat maka bunga saha arraha ieu batu penggilingan teh wastabsyarat sareng senang lah tenang waskana tur cicing tur tenang ieu batu penggilingan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam taras sumarios ieu mangrupikeun nasihat ka Siti Fatimah ti Kangjeng Nabi. Modal Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam libanatihi ka putrana Kangjeng Nabi Fatimah tegas nama Fatimah. Law syaa lamun mah ngersakakeun sa Allahu Allah ya Fatimah hai Fatimah la tahanat maka bakal nutuan pasti nutuan laki keur anjeun saha arraha ieu batu wahdaha ku sorangan giling sorangan mun Allah kersana. Walakin akan tetapi na arada ngarepkeun saha Allahu Ta'ala ayak tuba Allah yang maparin atau nuliskeun laki keur anjeun alhasanati supaya anjeun kenging kasayang. Wa yukaffiru sareng bakal ngifaratan Allah ngahapus Allah laki pikeun anjeun asyiati sadaya kasalahan. Wa yarfa'a sareng ngangkat Allah laki keur anjeun darajati kana pirang-pirang darajat anu mulya. Ya Fatimah ai Siti Fatimah jadi ngajak mun Allah kersa mang geus kudu ditutuan geus ku Allah seneng ngagiling sarangan. Ayu mamraatin sawai awewena tohanat anu nutuan ieu istri li jaujiha pikeun salakina wa auladiha sareng pikeun murang kalihna ila angin kataballahu laha bakal nulis Allah keur eta imro'ah bikulli habatin tina saban-saban sasiki minal qomhi tina pare atau tina biji anu ditutu teh hasanatan kanu kasayan pahalana teh wa maha sareng bakal dihapus bakal dilebur
bakal ngahapus Allah anha ka eta imro'ah teh ya sayiatan dihapus tah tina hiji biji teh hiji kesalahan. Masya Allah. Waropa atur diangkat lah keur eta istri anu nutuan teh darajatan darajatna. Ya Fatimah hai Fatimah ayu mamraatin awewe mana wae ariqat anu ngesang kesangan dia margi ngesangan nutu teh inda tahiniha nalika nutuana itu imro'ah li jaulijiha pikeun salakina illa angin ja'ala ngajadikeun Allah sa Allah bainaha jarak anta dirina wa bainan nari sareng antara neraka sab'ahana diqa kana 7 pirang-pirang khandak gunung khandak 7 pirang-pirang lebarna khandak. Ya Fatimah hai Fatimah ayu mamratin sawe awewe naro sawe dahanat anu ngaminyakan bahala ngaminyakan ngaluisan auladihaka putrana ya imro'ah wasarohathum sareng nyisiran ya imro'ah ka putrana agosala terus ngamandian imro'ah siabahum kana bajuna itu aulad ila angin kataba nyatatkeun sa Allah lah ka eta istri teh ajroman saperti kengna pahala jalmi at'ama anu maparin katuangan ieu jalmi alfaha alfajain kana 1000 anu lapar. Jadi lamun awewe kersa ngaiminyakan putrana maka Allah bakal dipaparin pahala seperti jalmi anu maparin katuangan kana 1000 jalmi nu lapar. Wakasa sareng lamun istri anu kersa nyisiran putrana alfa uryanin bakal wakasa sareng bakal makean kenging pahala jalmi anu makean alfa uryanin kana 1000 jalmi anu ditaranjang mun kersa itunya. Jadi pahala jalmi anu ngaminyakan ngamandian nyisiran atau nyisih pakaian anak budakna bakal dipaparin pahala sapertos jalmi anu maparin katuangan ka 1000 nu lapar sareng dipaparin pahala ka jalmi anu maparin raksukan ka jalmi anu teu gaduh raksukan atau nu ditaranjang. Ya Fatimah Zahra ya Fatimah tu ya hai Fatimah ayu mamraatin awewe mana wae manaat anu nyegah ieu imro'ah hajati jiraniha kana pangabutuh tatanggana ila angin manaaha bakal nyegah ka imro'ah sa Allah taala anisurbi tina nginum min haudil kausari tina talaga kausar yaumul qiyamah. Jadi menjelma teu daek nulungan tatanggana teu daek maparin ngabantuan halangan berbuat baik atau tanggana kok Allah ge bakal dicegah tina nginumna talaga kausar ke jaga di poe kiamah. Ya Fatimah wahai Fatimah abdulu aripang utamina min zalika tina itu anu disebutan tadi tinutu kabeh kuli tegas kabehanana tegas nama kabehanana ridol jauji ari ridona salaki an jaujatihi kana ka istrina walau kana sareng lamun mah aya jaujika oke maksudna tina sagala kautamaan istri tadi nu kaalaman ku Siti Fatimah ari nu fang abdul napang utama-utamana keur istri mah nyaeta milari ridho na nu janten caroge. Walau kana maka lamun aya jaujuki caroge anjeun teh goerodin teu ridho anki ka anjeun sareng Rasulullah teh lamun sayyidina Ali teu ridho ka anjeun ma kuntu ud'u laki maka Rasul mau tiasa neda ka Allah supaya nyelametkeun Allah ka Siti Fatimah tina bebendana Allah. Intina sanaos pangkat Rasul kanggo istri mah sanaos
ramana Rasul kanggo istimewa tetep aya anu disuprihna teh nyaeta ridho nu janten carogena. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu alam bimuradih.